Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ibu Maulidah salaku guru bahasa Sunda kusim kuring dipihormat. Sareng siswa-siswi SMAN 1 Tajur Halang kusim kuring cintai jeung kuring banggakeun. Langkung tipayun mangga urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing nikmat sareng nikmatna rahmatna sangkan orang sadaya biasa ngumpul di tempat dina kayan sehat walafiat. Ibu Maulidah sareng rerencangan kusim kuring dipika cinta biantara anu dipikeun ukuring di judulan ngeunaan kabersihan sakola. Mimitan kuring bakal ngingatkeun anjeun ngeunaan slogan-slogan anu nempel di ampir unggal koridor sakola urang. Di antarana dasar kesehatan, kebersihan teh sebagian tina iman, jaga kebersihan. Tapi naha slogan-slogan ieu nginspirasi urang pikeun ngelaksanakeun ngeunaan mindeng urang ningali siswa miceun runtah boh dina bentuk kertas bekas atawa bungkusan snack maranehna. Tangtos urang salaku anggota sakola henteu hoyong ningali sampah anu sumebar di mana-mana. Sampah ieu oge tiasa ngotoran lingkungan sakolah urang, boh di jero ruangan atawa di luar kelas. Salian ti eta lingkungan sakola anu kotor oge bisa nyebabkeun suasana diajar urang teu nyaman. Ibu Maulidah sareng rerencangan kusim kuring dipika cinta sangkan ngahontal lingkungan anu bersih nyaman di mana urang diajar. Perlu dilaksanakeun tindakan nyaeta ngundang kasadaran ka setiap siswa pikeun ngajaga kabersihan nyaeta pikeun ngungkulan pasaulalan di luhur. Sangkan ieu tindakan jadi contoh ka siswa anu masih keneh teu acan sadar kana pentingna kabersihan lingkungan sakola. Kulampah ieu dipihareup para pendidik bisa ngahudangkeun para siswa sangkan ngajaga kabersihan sakolahna. Bu Maulidah sareng rerencangan anu kusim kuring dipika cinta, kusim kuring henteu paduli kana slogan anu kusim kuring dipasihkeun tadi. Kuring henteu paduli saparatos hiasan tanpa kuring laksanakeun. Contona masih seueur murid anu miceun sampah nyarek kertas di kelas. Upami miceun kahampangan henteu dibanjur sareng nyebabkeun bau anu teu pikareseupeun. Salian ti eta aya conto sanes anu ngegambarkeun yen siswa henteu sadar pentingnya ngajaga kalingkungan sakola. Ibu Maulidah sareng rerencangan anu kusim kuring dipika cinta, urang teu hayang sakola urang jadi kotor, runtak tur pinuh ku runtah. Sampah oge bisa ngotoran lingkungan boh di jero kelas boh di luar kelas. Disigireun eta oge bisa ngabalukarkeun suasana dejer urang jadi teu nyaman nepi ka akhiran urang teu konsentrasi kana pangajaran nu dibikeun ku guru. Ibu Maulidah miwah rerencangan kusim kuring dipika cinta. Mudah-mudahan ku ieu lampah dipihareup tiasa ngahudang kasadaran siswa dina ngajaga kabersihan sakolana. Kabersihan teh anjeun pangaruhna kana kesehatan. Kumargi kitu kabersihan teh kedah dijaga ku urang sareng kanggo urang oge. Panutupna sim kuring ngajak rerencangan sadayana kanggo gotong royong ngajaga lingkungan sakolah
anu kusim kuring dipika cinta supados janten fasilitas nu kondusif jeung nyaman ku miminta ti kabersihana. Rupina cekap sakitu anu tiasa kusim kuring pihatur hapunten saumpamina seueur dina basa atanapi bilih aya ada kagores manehna anu diucapkeun kusim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.